Astagfirullahaladzim. Ari sia jin ngomong salam bat. Baik nempokeun heula kalapa ceureuh henteu. Astagfirullahaladzim. Panjang ka urang kamari teh lamun teu salah ieu teh aya 250 manggar. Ayeuna coba kurang dihitung samanggar, 2 manggar, 3, 4, 5 manggar. Hanya deui. Berarti ye sok aya nu nyolong ye. Kudu diteangan tersangkana. Asia sok heureuy ka aing nu nyolong ye. Ang, kenaon ngomong sorangan? Iya aya nu nyolong kalapa aing. Kalapa. Wah, piraku di dieu mah malah aya bangsat mah. Kamari mah 274 manggar. Ayeuna mah kursa eutik. Oh, bak tuh. Aneh urang. Berarti ieu aya sok ngaheureuyan. Kudu diheureuyan balik ku aing ieu. Sia nyaho teu sanu sok nolongna. Tuh, ing urang. Ulah sia. Urang Wah teh sia sok apa? keliling we liwat sawah aing. Lewat hungkul emang Wah, kan sia. jalan umum meureun ieu teh. Aing nyaho ieu. Ku aing kudu digawean. Heeh, bener bener kena gawean. Urang kada kadinya heula nya ka hareup. Aing mah nyaho tina panonna ieu nu sok nolongan. Masalahna kamari aya nu ngomong si eta ngejual kalapa. Ku aing kudu ditelepon heula ieu si jin aing ieu penunggu sawah aing. Mana ieu nomorna? Oh ieu nomorna. Loh, Jin. Ai sia di mana? Astagfirullahaladzim. Pantes saya nu nyolong kalapa ieu. Kumana teh dijagaan sugan ulin wae sia mah dengan harim wae. Ayo buru ka dieu ngadep ka dewek. Hayang tumbal teu maneh. Gesit. Dasar jin. Bos. Aya naon ya teh nelpon batur kerjeng harim di tengah ganggu wae. Lain ku sia ka mana wae. Kalapa aing tuh tempuk sia bea. Kamari teh kurang dihitung 287 manggar. Ayeuna tinggal baraha manggar bea. Kamari mah hampir hurungkat ieu teh ku buah ayeuna naon jadi nangtung deui. Buahna jadi saeutik. Sia teu cil teu ngajagaan ku aing pan sia mah setiap tahun dibere tumbal sia. Ari geus ayeuna kudu kumaha tuh, Bos? Ku sia pokona teh hayang nyaho jagaan ieu tempokeun saha nu sok nyolong ieu. Oke, siap. Geus eta ku sia geurian. Tapi aing hayang tumbal pokona mah. Gae eta tumbalna budak anu nolong kalapa aing. Halus teu budakna. Ku sia lumayan we daripada sia teu ngadaang satahun. Hayu. Nyatu sia satahun. Geus ku aing ge dijagaan. Geus. Ya, aing arek asup kana taka kalapa. Heeh. Ya. Aing baliknya jaga si bener. Wah, euy si genut. Ku aing diturunkeun ku aing sia. Menang meureun karaksa engkaleuna acan mah wah. Kamu bagi dengan ieu mah. Aduh, dek aya naonan ieu mah kuleur-leur teuing. Dek ke eta pejuh. Apa sia dina taneuh? Aduh, ieu kunaon ieu? Aduh, tolong. Keesokan harinya. Kamana si jin teh? Janjina ka aing jam 10. Ieu teh geus lohor. Piraku si jin can datang. Astagfirullahaladzim. Naon ieu lini. Gusti Nu Agung lini. Naon ieu ujug. Astagfirullahaladzim. Ari sia jin ngomong salam batur mah. Kadundungan teh. Ieu mah. Kumaha? Gawean sia. Tugas aing geus selesai. Budakna geus aya nganamru di handap petaka kalapa. Tupi tumbalna aing hayang tumbal pokona mah. Ku aing geus bejakeun gae hakan eta budak jeung tumbal sia satahun ayeuna. Pahit budak eta mah kitu geuningan naon we dagingan kitu aing mah. Kering kitu sia layang aing mah. ulah pilih jeung tumbal teh nu penting sia teh aya jeung hakaneun. Engke lamun eta mah ku aing dibere 2 aya tumbal di ditu anu gendut pisan jalmina gae ku sia. Pokona mah aing ayeuna mah balik heula ka ditu indir heula. Arek nyangan heula tumbal. Deui gae ini kasih lu. Ku aing ditempokeun heula saha nu sok nyolong kalapa dewek syukur teuing sia. Oh,
ku sia matak sok ngaku sia nu nyolong kalapa dewek. Nepi ka beak. Hampura mang. Sia minta hampura teu ka aing. Hampura. Amun teu minta hampura sia dilaklak ku jin aing. Itu bisa ieu napa? Tungguan alas sekali-kali di janji sia nya ulah sok nyolong kalapa. Ieu buru aduh. Ku aing dicampe sia tapi janji sia ulah sekali-kali deui. Sapeuting euy. Aduh, alhamdulillah. Tah ayeuna sia bisa hudang. Balik sia mantok ka dina. Aing sapeuting. Balik sia antong sekali-kali deui sia nyolong ningali ku aing dilaklak ku jin aing.